Pamirsa sadaya masih kena sasaran sarang carsu pakai dina cantik dan naon baru aya kieu geus cinutrung di warung ieu teh. Aing geus parusing kuy teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan di soksana semung di Jomantarang langkungan channel Carusun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna ulundug nu jadi sabab karya Carusun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian ka 14 na. Mudah-mudahan koyana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklekna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra-mitra kumaha dararamang atuh dina dinten ayeuna nuhun pisan atuh pamidamang mah eta pisan anu diharepkeun sinareng siang sinareng wengina atuh kanu nuju teu damang galingging panas tiris anu nuju kenging kemusibahan musibah lahir atau nampi musibah batin mudah-mudahan tidak mangna sing engal-engal didamangkeun di Allah Subhanahu wa taala panyawatna sing diangkat deui itu didamangkeun di sabihara-bihari atuh anu nuju kenging kemusibahan mudah-mudahan we musibahna teh sing digentosan ku Allah Subhanahu wa taala digentosan ku ka bagjaan ya atau kanggo orang sadayana nya mudah-mudahan orang sing aya dina ginanjar kawilujengan sing aya dina kasehatan salawasna bebados oge katuh nganuhunkeun pisan kasadayana entos masihan dukunganana entos masihan subscribe-na atuh kanu teu acan masihan subscribe mangga di subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan anu langkung sae deui kanggo paluargi sadayana. Mitra-mitra mangga atuh urang dilajeng kedua ieu dongeng sunat teh wilujeng dangukeun wilujeng mancok dina HP-na. Prung. Pak ningali obeng tuh Pak. Obeng naon? Obeng panjang. Panjang naon deui? Itu rek ngomean mesin cuci teh ya, sugan we itu bisa. Oh, itu tuh dina hanapeun lomari itu di dina laci. Didinya aya obeng panjang dua. Oh nya tuh. Ardi ngaleos nyamperkeun laci anu dituduhkeun ku bapana. Terus obeng di teangan dina laci katingali aya dua obeng ku Ardi dicokot terus dibawa Ardi nyamperkeun kana mesin cuci anu ngajugrug eta mesin cuci ku Ardi diulak diilik naon cenah mesin cuci teh cik urang colokan heula cek Ardi harita bari nyolokeun mesin cuci kana listrik. Terus mesin cuci disamperkeun deui ku Ardi terus dihirupan sorana mah memang aya ngan pedah teu muter gitu. Naon cenah sorana mah aya ieu teh nyetrum tapi lampu-lampu nage hurung deui tapi nah make jeung teu muternya dina mona meureun ceuk Ardi harita bari maehan deui mesin cuci. Ardi mulai ngebongkar mesin cuci dikutrak masih keneh dasarna memang Ardi teu bisa ngan nyebutkeun bisa teh manehna rek ngetes we kana kakuatan anu aya dina dirina. Aing hayang nyobaan aing ngetes ieu kekuatan aing
lain gur kana listrik hungkul tapi kana elektronik oge sugan. Cek Ardi harita bari meremkeun panonna terus leungeunna ditempelkeun kana mesin cuci. Harita Ardi anu keur nagog bray ningali rangkaian eta mesin cuci. Tetela aya sababaraha hiji kabel anu memang pegat. Ardi seuri dina hatena. Memang bener. Alhamdulillah aing diberi kekuatan semacam kieu. Sanajan aing teu guguru, sanajan aing teu pernah sakola kana elektronik, tapi aing bisa manfaat. Jang saha wae. Aing bisa ngomean kana sagala wae mun kieu mah. Ceuk Ardi harita gegerenengan sorangan dina hatena. Sanggeus kitu indungna datang. Ningali Ardi anu keur ngahuleng, indungna pok ngomong. Kalau ngaulang gitu bisa ente atuh nyelamun teu bisa mah geus ke kumaha kumaha di ieu di naon ngaranna teh manggil si Dadang sugan tama saha ngosok biasa. Insyaallah mah biasa sugan teu rumit. Ceuk Ardi teu ngabejakeun naon-naon. Mesin mulai dibongkaran ku Ardi. Yang geus atuh kitu mah marek ieu marek masak heula nya. Kayak si Cenani aya ka dieu. Da mereka warung heula sakedeung ieu. Ek naon kitu Cenani? Nya bisi nanyakeun duit arisan tapang mikeunkeun dirinya tadi na hanapeun meja dina naon ngan hanapeun taplak meja gitu. Pamikeunkeun we da saeutik ieu. Akur sabaraha 25.000. Oh, nya mah. Emang ada kemana gitu? Ih, mama rek meuli heula dengan sangu. Oh nya tuh. Sanggeus kitu, indung Ardi harita ngaleos ninggalkeun Ardi. Sedangkan Ardi harita langsung ngabongkaran mesin naon anu tadi pituduh. Nya eta na aya sababaraha kabel anu paregat ku Ardi disambung-sambungkeun. Teu kungsi setengah jam Ardi harita bisa menerkeun mesin cuci. Mesin dites deui ku Ardi. Wah, mesin cuci harita hurung deui ku Ardi seperti normal seperti sebiasana. Ardi seuri dina hatena. Alhamdulillah geuningan. Duh, ieu mesin cuci teh bisa cager ku aing, bisa nanti bisa bener deui ieu. Ceuk Ardi harita beri ngeprukan kana bajuna anu rada kalalotor. Bapana harita ngadeng mesin cuci anu hurung. Terus nyampeurkeun. Geus bener geuning Ardi. Nya apa? Syukur alhamdulillah atuh geuningan. Emang nanaon kitu? Ieu mah kuruk kabel napa nu paregat ku beuri jiga nama. Oh, nya atuh kun bae kitu mah. Syukurlah. Jadi teu kudu neangan montir. Mun ka montir mah sabarahaeun meureun. Nya apa? Ceuk Ardi harita bari ngaleos. Ini teh ini nyimpen 2 obengna anu tadi dicokot tina laci. Disimpen deui kana urut. Sanggeus kitu gekyug dina kursi Ardi. Regot nginum cai kopi anu tadi kumanehna ditinyu sorangan. Alhamdulillah aing sanajan aing memang tuh pernah diajar kana bangsa elektronik, memang sakola baheula tapi aing teu kana elektronik anu nya ngarti mah ngarti tapi teu pasif ngartina oge. Tapi alhamdulillah ayeuna mah aing boga pangarti anu memang lumayan manfaat. Ceuk Ardi harita gegerenengan serangan. Kadenge di luar aya uluk salam. Assalamualaikum. Ceuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardi harita norojol. Pas bukakeun pantoh harita katingali anu keur nangtung hiji awewe nu lumayan setengah tubuh. Ai Ardi gini kan ada di bumi. Mohon ceuk. Pada nyanak arisan. Nya, mamana ka mana kitu? Tuju ka warung heula tadi teh meser sayuran seurna. Oh, nya atuh. Ieu da aya di dieu arcis mah. Cek Ardi bari buru-buru balik di ka jero nyokot duit anu dibejaan teh dina hanapeun taplak meja. Duit dicokot
25.000 sanggeus kitu dibikin ka cenin nani teh ya. Ieu ceu 25.000 pan nya 25.000 da duit arisan atuh. Anu can dinya mohon ceun sami-sami harita cenani balik deui Ardi nutupkeun di pantona terus tiuk deui dina kursi nu tadi cepret Ardi ngahulungkeun TV ningalikeun berita-berita jeung acara-acara dina TV anu memang pikaresep kumanehanana. Waktu harita nyerere ke sore indungna anu geus masak di dapur harita ngagerowan ka Ardi. Ardi aya naon Bu? Ardi geura Ardi nyampeurkeun ka indungna. Memang Ardi teh kadang nyebutna ibu, kadang nyebutna mamah ka indungna teh. Kumaha kamut meureun gitu. Aya naon kitu mah? Lain. Bieu teh mamah papanggih jeung sate si Risma. Pas ningali ibu pas ningali mamah bieu meuni somea dadeh tarat ti sasari. Yakeun bae atuh mah pan berenang wauh ti baheula meureun. Henteu nya biasana makan Risma teh kur nanya-nanya biasa. Bima meuni boleh weh ngobrol gitu meuni kumaha gitu. Yakeun bae atuh. Nyakeun bae mah nyakeun bae alus malahan. Kan pada aneh weh gitu tarat-tarat di sasari. Cek Ardi cek indungna Ardi harita anu ngomongkeun papanggih jeung Risma. Emang Risma ngobrol naon wae gitu mah? Teu aing ngobrol naon mah ngananyakeun Kang Ardi cenah. Tos uih gitu. Cek mama teh. Naon tos uih tahan di jam 1 cing teh. Oh cenah. Nyebut nama rek ka dieu cenah. Naonnya? Nyaduh Kak. Sok aya wae. Nyakeun bae atur ka dieu mah. Bobogohan teu? Ih. Nyakeun bae ari ka dieu mah. Lah meureun lain ka bogoh ieu lain. Ya, lain. Nyakeun bae atuh. Ardi harita nyengir. Terus balik deui ka tengah imah. Sanggeus kitu harita Ardi kek diuk deui dina meja nya hareupan TV. Dina pikiranana harita pok ngomong, rek naon deui si Risma teh atuh. Mungkin jeung rek ka dieu sagala, rek naon aya ka dieu teh. Barang harita keur kitu kadangin uluk salam. Harita Ardi cengkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardi harita mugakeun panto. Katingali aya nu nangtung hiji wanoja nu geulis serancunin. Geuningan Risma. Sok ka dieu Ris. Ceuk Ardi harita nitah ka jero. Di dieu we Kang memang aya naon kitu? Ceuk Ardi harita bari ningali kana bungkusan anu dibawa ku Risma. Teh naon sih Kang? Geuningan tos uye bayak ieu Kang. Nya buku tadi teh akang tos di Cimahi ngalareskeun listrik tapi alhamdulillah tos beres jadi akang ya naon ngaranna teh diuwihkeun siang kene gitu. Atuh saya tuh gitu mah. Ya alhamdulillah lah. Memang naon gitu Risma? Kang. Akang seneng nu kieu teu? Naon di teh? Ame teh abdi ti Lembang Kang. Sareng rerencangan. Kalaresan ti kampus gitu aya acara nya abi engmot ka akang.
Menawi gitu akang seneng. Harita sok eta bungkusan teh dibuka. Dina bungkusan teh tetela aya eusi dus anu memang sigana mah kue meureunna. Pas ditingali ku Ardi tetela eta dina dus teh mangrupakeun kue anu geus kakoncara. Oh, ginian kue. Sumohon Kang menawi akang seneng. Mani rarisin atuh. Ih henteu Kang. Sok atuh direut. Amun kewe nuhun pisannya. Mani iya tuh repotkeun padahal mah. Henteu piranan kitu Kang. Jeung Krisma harita bari imutnya gerenyu terus ngareret ka Ardi. Ardi goe harita imut trok harita dua teutepan pantrok. Krisma harita kegereceman bangun anu kasetrum ku Ardi. Risma harita dak digdug tepuguh pas pateuteup jeung Ardi. Senengkeun Ardi harita ngabalirkeun paneteupna. Manehna mung lila-lila pateuteup jeung Risma. Sabab nyaho Risma teh mangrupakeun babaturan dalit manehanana. Para mitra kaum dangu sadayana. Harita Risma neteup ka Ardi. Pok Risma ngomong. Kang. Kumaha Risma? Akang pami minggon tar kemana-mana. Tanapi malam minggon. Ya, Tara tuh kemana tuh? Memang akang tacan naon? Memang akang tacan keduh pacangan gitu. Kumanya? Memang teh acan atuh da jeung saha deh nu keresaheuna oge. Cek Ardi harita bari seuri. Pan akang teh ganteng atuh. Cek Risma harita bari imut ngaglenyu. Ya saur Risma. Saur sanes maduka. Jeung na gede akang masih kena fokus ke damel ya. Dacan ngemutan dia tuh dari Risma. Cek Ardi harita ngomong nate di dinding gelir dan memang Risma jeung manehna teh cek pikirna lain saha-saha Risma teh. Tapi Ardi dina hati Risma mah harita barang ngadenge Ardi can boga pasangan atawa kabogoh. Kacida pisan bungana tur atohna. Ingan tetera Kang Ardi teh geuning can boga abogoh. Pantesan basa ku aing diajakan ka ditu oge daekeun. Cek Risma luka naon sababna hati Risma teh ngadadak bunga. Terus Risma harita ngomong deui ka Ardi. Kang, Kumaha Risma? pami malam mingguan atuh. Kumaha pami amangnya jalan-jalan atuh. Area Kang teh acan ieu mah. Ya pami aya wagelan mah hayu wae. Emang jalan-jalan ke mana gitu? Nya kemana we atuh? Ningalian hiburan. Oh. Ya hayu wae. Kumaha? Henteu Kang.
Cek Risma harita beringa dilaka Ardi mesem ningali tingkah Risma anu mantak gemes gitu cek pikirna. Risma pami minggon ka itu kerasa teu Kemana Kang? Kalembang. Insya Allah Kang, hayu. Cek Risma hari tante nolak tur ngahayukeun manis mang. Ya tau kita pami daya wagelan gitu. Pami aya wagelan mah teu nya. Pami enjing gitu minggon enjing daya wagelan akang. Yang amang kan kita selamin teu Kalembang puguh. Mun atuh Kang hayu. Ya abi mau nikah sih tapi pisan resepna. Kebetulan sareng akang. Har, mangku naon gitu pami sareng akang. Ya benten waktu sareng akang mah. Cek Risma mimiti nata. Dua nana hari eta ngobrol ngaler ngidul. Sanggeus rada sore Risma harita pamitan. Kang. Gini ngantos sekedap di maghrib itu teh. Moodnya tuh. Ambil bade piheula ya Kang nya. Punten teu ngaganggu. Hanteu puguhnya atuh ya Kang Maya batur. Mohon ari si Mama. Biasa teu tinggal. Aya di warung pan. Atuh. Kang Risma pamit heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Risma harita samemeh ini tengah dilak heula ka Ardi mesem. Risma harita turun tina teras ngagejrig. Ini tinggalkeun manehanana bangun anu bungah nakeranan. Ardi asup ka jero da memang waktu geus memang rek nyedek ka maghrib. Di jero katingali indungna keur dariuk jeung jadi bapana aya warung geus ditutup tadi oge cenah. Teuing keur ngarobrol naon. Pas datang harita Ardi, indung jeung bapana harita curinghak. Para mitra kaum dangu sadayana tilu poe ti harita Ardi biasa gawe. Ardi menang tugas deui nyaeta ayeuna mah cenah ka daerah Dago. Ardi harita ngomeikeun kartu PLN aya anu aya di cabang Dago. Seperti biasa Ardi teu lila dina ngomeikeun eta listrik. Sanggeus beres ngomeikeun listrik, Ardi harita nalongkrong tiluan di hiji tempat bari ngararopi di hiji warung. Barang harita keur ngararopi, Ardi kaget sararea kaget kanut pak jebred sing horeng si mana horeng. Di jalan raya harita aya mobil jeung motor anu tabrakan. Ari nu dina motor harita ngacleng ka ceda jauhna. Nu tumpakna nyaeta bapak-bapak jeung ibu-ibu duka anu arek ka mana. Atuh puguh anu dina mobil harita reuwas mobilna diparkirkeun di sisi. Milu nulungan bapak-bapak jeung ibu-ibu anu ngagaloler dina aspal. Astagfirullahaladzim. Aduh, aya nu tabrakan gedang di. Ceuk Ahmad harita. Nya aya nu tabrakan ieu. Cik atuh urang tinggal ieu. Cek Ardi harita teu poho mayar heula warung bisa ka pohoan. Ceuk, ieu atuh abdi kopi tilu ieu.
Munden jangsok mangga. Harita cereng dibayar. Kopi tilu ku Ardi dibayar. Sanggeus kitu tiluanana harita lalumpat nyamperkeun ka sisi jalan. Tetela si bapak jeung eta ibu-ibu anu geus satengah tubuh teh duanana meunang benturan anu hebat. Sukuna retak jigana teh. Sedengkeun si bapak harita memang teu pati naon-naon si bapak mah. Ngan tibah eumeur cenah pelebah tarangna jeung leungeunna. Si bapak anu ngadekul pok ngomong, aduh, kumaha Pak? Geura naon? Aduh, alhamdulillah jangan teu mung ieu we ieu. Aduh, eta un bojo kumaha nya? Ceuk si bapak harita bari rurat teret ningali ka pamajikanana anu eueuh di hareupeunana. Barangkali harita katingali pamajikanana keur dirariung. Sebab cenah sukuna retak. Oh itu geningan menuju di rariung. Duduh aya naon kitu ceuk si bapak gentak nangtung harita lumpat nyamperkeun ka pamajikanana anu keur di rariung. Pamajikanana harita anu gogowakan lantaran katingali sukuna anu memang loba getihan anu tetela potong loba sukuna. Harita Ardi didinya. Duh ya geningan sampean potong kieu nya di kumaha nya duh otamani khawatir kitu ningalina itu tega euy ceuk Ahmad harita bari ngabalirkeun beungeut lantaran getih anu loba tur sukuna anu memang potong. Ardi anu kaketuk hatena harita nyamperkeun ka ibu-ibu anu keur jejeritan lantaran sukuna memang ngaplek. Bu punten atuh cek Ardi harita anu katingali leungeunna gageter. Ardi anu boga kemampuan nyatana ilmu anu teu dihaja aliran listrik anu tina leungeunna. Harita sakabeh jalma ningalikeun kana tingkah laku Ardi anu nyepeng eta leungeun anu eta napi anu nyepeng eta suku ibu-ibu anu ngaplek teh. Ardi meureumkeun panonna. Harita brai suku ibu-ibu harita katingali urat-uratna jeung tulang-tulangna anu katingali ku Ardi. Ardi nempelkeun leungeunna dina palebah suku. Aneh bin ajaib. Ardi anu ngagunakeun tenaga listrik karasa ku ibu-ibu asa nyetrum tur haneut kana awakna nyaliara kana sakujur tubuhna. Ibu-ibu anu kerja jeritan harita kadadak repeh. Bekirila Ardi ngamusirkeun kakuatanana dina dampaleungeun. Ardi katingali laat layat ku Kesa. Awak Ardi bangun anu lemah. Harita Ardi ngaluarkeun kemampuanana. Bekirila karasana ku si ibu asa beuki normal. Luka jero anu aya dina sukuna eta mangrupa tulang anu retak. Anu tadi katingali ngaplek. Saeutik-saeutik pulih lantaran tanaga anu dikaluarkeun ku Ardi mangrupakeun tanaga listrik anu kacedah hebat. Awak si ibu anu tadina karasa linu jeung nyeri ayeuna geus teu karasa naon deui. Sanggeus beres harita Ardi cengkang ka tukang. Ardi ngajengkang awakna leuleus sapada harita. Atuh puguh Ahmad jeung Dahlan harita kacida pisan ruasna. Ardi cek Dahlan harita bari gentak kadeuketan ka Ardi. Ari si ibu-ibu harita nangtung bangun anu teu karasa naon-naon. Bangun anu eueuh urut labuh atawa eueuh naon. Ardi harita dipayang dibawa ka sisi nyaeta ka tempat warung.
Ardi anu memang katingali leuleus awakna ngoprot ku Kesang lantaran kakuras tenagana seungeus ngaluarkeun kakuatanana mangrupa ilmu listrikna anu dak dumadak aya dina awak. Pok dahlan harita ngomong, "Di, teu naon, Di?" "Henteu, mun leuleus pisan ieu." Cek Ardi harita bari menta cai ka dahlan. "Dahlan, menta cai, Di." Aduh, Ardan nyodongkeun harita cai dina botol. Legot-legot atah Ardi harita ngalegot ngalekik cai dina sabotol meh beak lantaran Ardi haus anu kacedah hausna. "Arek tamah deui, Di." "Geus we." Cek Ardi harita bari ngadengkul. Sageus kitu Ardi rurat tereret. "Lan, kumaha? Di mana aya colokan listrik?" "Jang naon?" "Henteu, nanyakeun."